Ibu baheula bobogohan jeung nu kasep bari beunghar ai jadi jeung nu petot tampak. Sabab keputusan Allah mah terbaik. Allah mau ninga kana kaayaan hati ibu. Ibu moal sanggup lamun dibere kasep jeung beunghar. Hiji galak timuru, 2 WA loba dipariksa, katilu telat balik dicarekan. Awet rajet boga salaki kasep beunghar mah nah sieun dipaok batur, coba jeung nu petot deuk balik heug henteu kajeun. Malahan teu balik sabulan oge mangsa bodoh atoh we asa merdeka. Aya hikmah di balik eta. Coba jeung nu kasep bari beunghar, ini kamol deuk meuli tiung denai baju denai HP Oppo. Ternyata di ditu aya budak parawan, rag-rag lipstikna dicokot ku salaki ibu, "Neng, ieu lipstik." Kumaha cek si Neng? "Nuhun Bapak." Kumaha cek Bapak? "Sami-sami." Wajar Bapak nyebut sami-sami, tapi ibu ngejengil. "Mah bade baso." "Sani-sani." "Mah bade maser tiung." "Sani-sani." "Mah bade meuli sapatu." "Sami-sami." Talamun di dieu aya nu kitu ari ibu damang. Nah tina sami-sami juga pedah nu ditulunganna batur budak parawan timuru nah kasep jeung beunghar coba jeung nu petot boro-boro lipstik na di udag ka imahna jung. Aya hikmah di balik eta. Jadi cara Allah nenangkeun hati ibu lain ku cara ibu tapi kudu ku cara Gusti Allah. Ibu bayar ka RT 1 juta deuk piknik. Ternyata tengah peuting nyieun comro nyieun baso keur bebekalan. Ku sabab capek kulem heula dina kursi karalak nepi ka tibra hudang-hudang jam 8 atuh ditinggalkeun. Amek teh. Lak-lak dasar RT gelo. Aya duit dicokot, aya init henteu. Lol salaki maneh lain ngahudangkeun. Amek ibu teh. Gek diuk dina kursi jam 11 berang. Ternyata aya berita bus dari Kiang Roke wisata ngaranna tikusruk kana jurang maot kabehanana deuk amek. Ari amek teh sing istiqomah. Cara Allah nyalametkeun ibu lain ku cara ibu tapi serenkeun ku carana Gusti. Tuh matak tong riweuh hirup tinggal narima. Awak montok betekok bae. Tong dedengean tatangga, ya eta awak kuat gede paduli nu mere dahar salaki, nu ngabajuan salaki, ngeunah jeung teu kumaha salaki kajen si eta kagale asal ngeunaheun we. Keun bae, teu kudu leos ka kantor desa, senam 2 tahun hayang langsing. Beres senam goyobod, comro, misro, liliwetan, atuh geus senam tali langsing kalah kebeuki meber. Toong salaki bengek TBC, ongkek getih, naha mikiran hutang urut baso jeung goyobod. Mata hirup manusia nu alus teh hiji we narimakeun kartos narimakeun teu kudu riweuh. Lamun jelema teu bisa narimakeun kasusah datang tong nuding Allah hajat da babari bir hajat panganten lalaki aya wali aya saksi aya ijab kabul anggeus dah hayang bajidor hepek wayang golek jung uleman dok ribuan silahkan ngan hampura bubar hajat juk jebleh. Sing teh naha kamari joget dina bajidor dina ceurik kieu cenah takdir Allah. Tuh Allah dituding. Lain Allah bebengok maneh loba teuing kahayang. Mata hirup teh tong nuding Gusti Allah, salah urang. Rumah tangga awut-awutan jadi rana ngora-ngora, budak jadi korban. Nah nu dituding Allah. Lain Allah nu salah, Pak. Ibu nu goreng adat. Amak kasalaki lak dasar bebeakan ngaran sato kalau luar si Bagong eta kasalaki. Untung salakina pinter naon mana nyebut Bagong berarti sapepeting aing hees jeung bikangna. Kumaha ceuk anak Mamah Bagong Bapak Bagong ari abdi ya anak Bagong saja. Rag-rag talak budak korban nu dituding Allah asa teu adil. Matak lamun hirup rumah tangga jeung Allah ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Hate bakal jongjon lamun hirup jeung pangeran. Amak kasalaki tinggal wiridan. Praktekeunnya mun amak teh subhanallah banget ibu kana banget salah kita alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah amak kana cakek saeutik yasin pan salah kita juk nangkep bari maca ayat kursi disangkana juri gwalungan nu asup gobro duit 3 juta ku salah ki dibere tinggal tangkep sadaqallahul adzim. Sok praktekeun bisa percaya lain lak-lak dasar bebeakan nyarekan mah itu kasigeng ieu kasigeng baeud 7 peuting pan riweuh nyang sara diri. Coba lamun ku wiridan perang wiridan ti kamar teh subhanallah kumaha cek itu Allahu akbar. Kumaha cek tetangga keur garelo jelema. Hala bidzikrillahi tatmainul qulub. Neng bisa di budak parawan. Putus jeung kabogoh tong jebleh. Cuek we.
dipegatkan ku kabogoh ulah jebleh ulah galau kalem we. Nah ada urang teh boga Allah jeung isu ge urang teu nyaho bisa jadi Allah dek mere nu leuwih pantes tibatan si eta leungit kabogoh neng nu datang poe ieu nana gerhana. Aduh tuh aratoheun eta meureun. Jadi cara Allah dek nyieun kasalemetan teh lain ku cara urang. Tadi ibu boga kahayang teh henteu. Oh cing hayang naon? Hayang beunghar siap. Lamun ibu hayang beunghar jawabanana daek usaha geus sakitu sok hayang naon deui? Hayang sehat. Lamun ibu hayang sehat kudu loloba nempo jelema gering. Sok aya nu gering tepok ngap bakal karasa sehatna urang ketika nempo batur. Da urang mah ngarasa sangsara teh sok ngabanding-banding nu urang jeung nu batur akhirna teu bisa syukur hirup teh Pak. Dek ngarasa beunghar kumaha lamun hirup ngabanding-banding jeung jelema nu leuwih bakal ngarasa kurang ngareneng jeung jelema nu imahna 3 bakal panas hayang 3 akhirna sertifikat imah dikabangkeun ngareneng jeung jelema nu mobil 4 BPKB na kabangkeun imah 3 mobil 4 gaya cek batur tempo eusi sirah ngebul tiap bulan setoran bener mata hirup nu alus nu kumaha nu narimakeun beres. Iya ibu bapak anu hajat boga kahayang ka budak hayang naon? Iya ibuna teh hayang naon aya ka murang kali? Hayang sukses, hayang soleh berarti hayang soleh, hayang soleh. Tah eta teh kahayang, ai kahayang teh butuh jawaban, gede kahayang teh dijawab ngebohong. Nana gerhana hayang menang jodoh, ai pagawean cicing, kumaha lamun datang nini. Katu kumaha asep lamun datang nini, wah diracun we mah. Roream teuing. Kudu aya ikhtiar. Nalika ibu hayang boga budak nu soleh kudu aya jawaban ti indung jeung ti bapana. Pertanyaanana nada budak mah geus soleh. Di mana aya budak nu teu soleh? Ogo beres 10.000 unit ka warung cager. Coba indungna. Beres 10.000 ngepret. Jadi hakikatna kasolehan budak teh sumberna ti indung jeung ti bapa. Sabab indung bapa adalah contoh anak sebagai saksi. Matak tong pasea hareupeun anak. Bari ngaran budak teh prosesna dikandung kudu ngaran indung 8 bulan 10 poe. Sabulan ngaherang 2 bulan gumidang 3 bulan gumulung 4 bulan mangrupa 5 bulan usik 6 bulan malik 7 bulan maju kolot 8 bulan ngora deui 8 bulan sakoceang sakudu brag. Ibu mulai ngupingkeun ceramah nempo bibir urang. Eta cenah ku capetangna. Ya atuh da oh ieu mah ipis. Sabulan ngaherang 2 bulan gumidang 3 bulan gumulung 4 bulan mangrupa 5 bulan usik 6 bulan malik 7 bulan maju kolot 8 bulan ngora deui 8 bulan sangkociak sangguru brag mengpeung di aya bapak-bapak urang tanya ibu-ibu bu aing ngandung ripuh ka kuping Pak ripuh ngandung teh demi Allah nangkuban sok sieun bitu nyengigir sok sieun bahe nangkarak sirkan eungap sare kaganggu dahar teu pati mirasa kupingkeun Pak ieu ngarah bapak ngarasakeun musial ongkoh 4 bulan na kandungan barudak budak di jero patuangan tepan aya usikna eta pelebah usik nyeri kana mun-munan ngajarak-jarak deuk ngalahirkeun ge sagede kieu kesang teh beja urang oge nah maka jeung apal pernah we nu penuh keur ngajuru teu bisa keluar wae di imah adu regeng bawa ka dokter nyieun solusi gunting disiap-siap dikeureut ibu krek tinggal nalika kuring nyebutkeun krek ibu-ibu muringkak bulu punuk coba bapak-bapak nepi ka eueuh reaksi. Da teu ngarasakeun pan ibu mah ngarasakeun nalika ngalahirkeun hese wae budak keluar digunting krek. Geus digunting, didudut budak ti jero. Kaluarkeun, balina dikaluarkeun, ditanya hoyong gaduh turunan deui. Kantenan alat pensteril kandungan dilelepkeun kana jero patuangan ibu. Ngarah boga kandungan sel telur anger keneh asli keneh. Tah, Pak. Yo ibu-ibu asa dipangmeunangkeun. Malahan mah bari culang cileung hayang teh salaki aing datang ka dieu. Geus sarupa kitu budak geus kaluar, bali geus kaluar, alat pensteril kandungan dikajerokeun deui. Akhirna nu kadua dikaput ibu. Double kanyerina 2 rupa. 2 rupa perjuangan ibu melaan 2 makhluk. Kunaon digunting, melaan anak. Kunaon dikaput. Melaan bapak-bapak.
Mata paingan atuh ku Allah teh nu ngaran indung dihargaan. Indung, indung, indung. Umaha, umaha, umaha. Kakara abuka. Indung, indung, indung. Kakara bapak. Jadi bapak teh pelengkap. Matak salaki nu alus adalah salaki nu tanggung jawab ke pamajikan. Pamajikan buat baeud baik. Ah, geus kuat deui dibaeudeun ku pamajikan. Cuek we ada can boga. Pamajikan baeud baik naha adatna kebiasaanana. Bapak kudu ngarti karena ilmu psikologis. Lalaki mah kudu ngakal ngarah pamajikan ngakeul. Mun awewe mah baperan, perasaan, perasa nu dipake. Lain ieu. Mun bapak mah ieu pikiran, lamun ibu mah ieu. Perasaan hayang dimanja, dinangna, dinengne, mun barang dahar hayang ditawaran, mun duit hayang badag. Gus apa? Gus apa? Apa pengalaman batur? Baeud saeutik tah salaki mah ulah milu baeud. Anguran lamun pamajikan baeud teh pak ieu keur bapak-bapak teh mun pamajikan keur baeud ulah milu di baeudan. Era lalaki kumis badag janggot panjang baeud. Hei kitu ngenteng di balong sakitu jiga lele useupeun. Lalaki mah ulah buat baeud. Aya kudu nanya aya naonna awak urang nepi ka pamajikan baeud ka urang. Ternyata padaringan geus kosong beasna. Kongkorong nu baheula dieclok teu mulang-mulang. Duit gegeletekan 10.000. Hayang jajan nepi ka ngalengo tina janela. Nu nagih rabeng budak ngamuk. Bapak nu kudu surti matak lalaki nu alus teh sabenerna hayang geulis pamajikan dangdanan, hayang nurut contohan, hayang jongjon rasikoan. Oh, nah bapak teu keprok. Hayang geulis dangdanan, hayang nurut contohan, hayang jongjon rasikoan. Pan ieu teh proses hayang boga budak nu soleh lur. Kitu mah hayang budak soleh pagawean pasnya wae ka pamajikan lar dasar bebeakan hampuran nu datang lagi nu salah. Jadi aya di lalaki, aya di ibu. Prosesna teh. Tapi ibu oge deui. Imah pageuh baju teu dar seubeuh. Keur jajan boga resiko siap kongkorong pangmelikeun raos bu. Heueuh tah ibu ge ka salaki kudu kumaha? Datang ti panyabaan rengkuh nalawang pantok bapak geuning sumping dengekeun ya sakali ewang cekelan leungeuna suntangan geus suntangan gek dina bang barung cokot cai geun bae teu make gula bikeun ka salaki bari pupuntenan punten bapana cai teh cai we teu gula-gula acan tempo ku salaki diinum jiga nu amis ternyata nu amis teh lain gula naon atuh nu amis teh budi ibu ka salaki kajeun gula dibikeun ejeung cai ibu ngocobrot we mah hayang nyeblok. Beres sarupa kitu bapak bilih teh acan netepan mangga kajaman bawa ka caina tah odol tah sabun tah sikat ulah nepi ka salaki deuk mani neneangan kokotetengan neangan anu soreng digugulung ku ucing jeung anak kaluar ti jamban siapkeun ku ibu sarung koko jeung kopeah kebutkeun sajadahna kumaha we bagaikan raja dekul salaki salat beres salat kuliwet ibu ka hareup deuk naon nyuuh nalahunan salaki cicing kalah julang cileung. Nyuuh nalahunan salaki pek nyarita singnya da ibu teh pernah sakola pidato di hade-hade baheula pernah urang pan pernah nyeun pidato bapana puputon kemang kedaton buah kolbu cing ceman jiwa akang teh hormateun abdi dameun abdi ti bareto nepi ka ayeuna rumah sacan bisa juga mah kudu jadi salaki kalah disurakan hapunten ta eta nu dibutuh ti kaum panjang teuing ngarapalkeun heula tuh kudu kitu atuh kakara nolol budak teh nu soleh. Ayeuna keur bapaeun. Jejeng nya Bu. Pak. Lamun bapak rek enit-enitan pamajikan ngadon sare sangu eueuh cai eueuh amak teu Pak. Oh. Ternyata urang gara de amak. Pamajikan kulem sangu eueuh cai eueuh sedengkeun bapak deuk enit-enitan amak teu Pak. Oke, ku amak bapak naha sangu jug asak. Ku amak bapak nah cai jug nyampak, ku amak bapak nah pamajikan jug hudang. Tah nanaonan atuh. Justru ku amak bapak panto jadi rujad, pamajikan jadi diledek, boboko ditalapung, termos dibebet-bebet. Idit ke tempat gawe muruku sunu moal sumanget. Ditanya ku babaturan ku naon euy gawe teh muruku sunu pamajikan euy ku teh nyangonyo acan ningang babaturan rada gelo geus ganti pamajikan kitu mah ternyata alat media keur salingkuh hayang ganti pamajikan ku cara kitu. Wah, ieu mah kabongkar kabeh.
Lamun bapak bener hirupnya ke pemajikan lain kudu amak peka atuh kunaon pemajikan wayah kieu tara-tara ti sasari teu hudang-hudang bisi hareeng cabak taarna tuluy sun kening ngeusun kening leos ka dapur tempo sangu eueuh bae cai eueuh bae naha mikir bapak Alfamart muka warung loba meuli we nogasin 10 uras 10 aqua hiji beres hirup daripada ngamuk ka pemajikan daripada najong boboko nanaona aya eueuh lalaki nu kitu make jeung eueuh tah aduh ampun ieu mah matak nu ngaran kahirupan hayang boga budak nu saleh teh dimimitian heula ku kalimat la tagdob duanana tong ngumbar nafsu duanana tong ngumbar amarah malahan pamajikan baeud teh kudu loba diogo baeud deketan cokot duit 5 juta baeud gebro eta nu keur baeud langsung nangkep lain teh tadi inilah solusi hirup nu kadua ripuh nganung teh maka kewajiban inung bapak teh saatos murang kali bro ka alam dunia bere ngaran anu hade sabab ngaran bagian tina kahayang ngaran kuring nana gerhana naha waktu lahir keur waktu gerhana bulan ibu lain panon poe dalamun gerhana panon poe mah tutung atuh da kolot baheula mah mere ngaran teh gumantung kajadian Senin neni Salasa asa Rebo abo Kemis iis Jumaah boga budak dua ngajuruna asa Rebo jeung Jumaah datara kagok sarboa aya nu ngaran aya nu mere ngaran tina vokal a i u e o aya pak tina o oon iin uun en opat paleban nu kalimat teuing saha pek da eta mangaran merek baheula merek ayeuna geus modern loba teuing lalajo film Korea Prengki ised gede ngurek urang cocokkeun ngaran-ngaran budak ayeuna teh jeung ngaran kaislaman tanya kiai tanya ustad Pak Ustad abdi keur ngandung borosot boga budak hayang dipasihan nami anu hade cing teangan motok budak ayeuna mah nyewu nami ge teu ngalarti Zahro Silver Queen nah cing teh aya Jahro Silver Queen pan sana Jahro teh bunga aya Silver Queen kue cing teh naon urusan bunga jeung kue heuh ngajuruna cenah ngiramna hayang kue maka jeung aya Jahro Silver Queen aya deui pan ngaran teh Dolin matak palebah wala Dolin asa kasigeung sia eta pek bere ngaran anu hade sabab ngaran bagian tina kahayang mun ibu hayang boga budak soleh nu kumaha atuh budak soleh teh birrul walidain budak soleh teh nu ngarti surti apal paham kana jasa indung bapa ai barudak sabadag ieu mah hampura ibu nurut keneh lamun geus datang bebengok beger tak kabogoh leuwih digugu ka tembang indung bapa heup abdi ge apal pan anak ibu teh nu kitu teh leres pisan kulantaran budak teu paham teu ngarti kana jasa disangkana jasa kabogoh teh gede sakola menang kolot saragam menang kolot baju menang kolot kendaraan menang kolot tapi nalika panitah kolot teh digugu nu digugu kabogoh nguteuk sia teh keneng cicing ibu urang carekan pan abdi teh wakil ti saha daripada mending anteurkeun ka teun abdi lah kabayang sok ku ibu jeung ku bapak tapi urang oge ulah loba nyalahkeun anak sabab anak teh anak urang netes darah urang tinggal mikir ibu mungkin pernah kitu anyao henteu teh teu ngaku teh baheula nalika indung aya bapak aya nyai pangmencetankeun bapak teh asa nyeri cangkeng osok ngagugu nyai bapak teh asa nyeri sirah cing pangmencetankeun osok ngagugu heueuh mata aya meujeuh atuh budak kitu mata kakekat budak soleh teh tetesan darah urang disebut faktor turunan alias genetik ngan memang ku poe ayeuna zaman geus sararobah zaman ibu mah keung magrib kaluar ti imah nya da sieun sanekala Pak awas nyai ulah keluar ti imah sieun sanekala keung baheula menyerekem jeung indung jeung bapak matak aman poe ayeuna geus sok ibu kade tong keluar ti imah sieun sanekala bahasana kadeukeun sanekalana gelutan ku aing mah teu keungeun ku sanekala
matak hariwang zaman poe ayeuna lantaran teknologi canggih indung kaelehkeun ku nu ngaran anak. Matak ibu kudu tutur-tutur teh pengetahuan budak teh. Kali-kali mah atuh apal-apal Google gitu. Galau. Boga budak soleh zaman itu berat Pak. Birul walidain sing alus, sing apal, sing paham. Nepi ka ari jasa kolot kapopohokeun ai kabogoh. Bari boga jasa naon ai kabogoh. Sok pikir. Pan ieu teh korbana ieu teh. Korban baheula Pak. Keur bobogohan ibu sok pikir, aduh jetot ti tajong kumaha ceuk calon kamu sakit. Kumaha ceuk ibu iya da sarua merekna lalebay kabeh keur bobogohan kajen teu boga duit ulin nyinit teh. Kamu sakit. Iya. Ke puskesmas ya kamu perhatian sama aku rujit aing mah. Coba ayeuna ibu jatuh ti tajong kumaha saleki bonala atuh eta batu eta cokor. Init-initan ulin mau motor beberek-bekan bari butut sor hujan dorong kuduaan da mogok kumaha nyebutna iin diaan. Coba ayeuna ibu dibonceng ku motor butut ngagajel ngaharita keneh motor dijejek ganti ceuk aing oge atuh. Ibu ge sarua calon lalaki datang ka imah naha teu ngarokok tinggalin dompet wios we ceceh abi heula. Coba Pak ayeuna ditanya naha teu ngarokok heuh duit eueuh oron batur ge TBC. Geus aya beda perhatian, tapi aya hiji perhatian nu moal pernah beda, nu moal pernah robah ku zaman. Saha? Perhatian indung, perhatian bapa. Sabejad-bejadna kalakuan anak tetap anak urang nu kudu dibunian aibna ku urang. Moal aya indung nu mukakeun aib anak. Matak ibu tong sok ngomongkeun budak batur. Budak batur baong bedegong, mit-mitnya budak si itu. Teu sadar budak manehna ge. Akhirna teh itu cager, ieu tah leuwih edan. Kumaha ceuk batur lebok. Geuleuh atuh da. Tong sok ngabisani budak batur da boga inung, na boga bapakna, tah nu kudu dipiara mah budak urang. Tong sok lalajo nu batur, nu urang bisi teu kapiara. Kahartos. Geuleuh atuh da. Tuh, sedangkan budak nu soleh teh budak nu kumaha? Budak nu ngarti surti kana jasa indung bapa birrul walidain. Sing hade ka indung kuring. Abdi mah asli minta doa tara ti saha? Minta doa ka batur sieun kudu di amplopan. Minta doa teh ka indung bapa we. Sing teh Pak doakeun abdi cenah ka mana teh isuk-isuk cenah cikeneh karek balik subuh anu geus indit deui. Pangaosan. Di mana? Kiang Roke sing teh lemburna Pak Aan. Oh, sana deket, deket sing teh Pak. Sabaraha panggung cenah ayeuna 4. Beres ti Kang Roke ka mana? Ka Yayan Jatnika. Ti Yayan Jatnika ka mana? Ka Kades Asep Cipinang. Ti Kades Asep Cipinang rek balik heula acing teh biheung darek ka Cililin. Aduh, cenah 4, moal teu heurieun mobil teh. Cing teh nah, apa make jeung bahasa heurieun? Da barudak nu milu mah ukur duaan. Dus. Tameureun ti dieu hiji ayeuna teh. 4 panggung moal teu heurieun ati mata kata tadi teh kabodoh teh wayahna cinta 2 tong milu nah bisi heurieun kudus di tukang geus Ambon we abdi teh heuh nuhun sateu acana oge malahan mah dina mobil teh mawa pulpen abdi teh da bisi pahili jeung nu batur Kiang Roke engke teh di ditu teh tulisan Kiang Roke Yayan Jatnika Kades Asep tuluy ka Cililin 4 malahan mah ibu mun init-initan geuning sok tanya ka anak nyai emak deuk nyaba hayang dikirim naon maneh ku emak osok ceuk budak teh goyobod comro misro heuh man bareta meuli ibu di jalan goyobod comro misro beuteung lapar kukurubukan ridho ngadahar henteu demi saha demi anak ridho nu ngaran kolot mah lapar anak we nu dinangna teh Idul Fitri datang duit teu boga budak mah bire ka budak pan ibu mah boro-boro hayang ganti ditanya ku anak nah mah teu gentos mukena ieu ge weuteuh keneh padahal hate mah ngajerit teu gableg teu pernah bebeja ka anak nyebut teu boga bener teu Bu budak ini sakola butuh biaya ongkos sabaraha indung bapa Pak Adurenyom nyaritakeun ongkos budak gebro budak mah teu ngartieun cara neangan duit matak tong wara balager can goblok gawe mah bae ni kawin keluar SMA juga kawin lalaki bari teu gawe palebah ditanyakeun teh naha jang make kawin lah haula we gobrus rumah tangga tuluy sangsara kumaha ceuk ibu lebok tala haula teh anger butuh proses
goyobot combro misro bikin tamat abdi kita ya tadi cing teh Pak hoyong dikintu naon ku abdi cenah entong da Indomaret bakal tutup Alfamart tutup ngalamun keukeuh mah cenah maneh hayang ngirim ka kolot sadiberena kuno hajat we tadi teh cing teh arek cau cenah komo we moal teu galelede cenah cau kiang roke mah tah punten nu leutik mah bari merek teh tong diasupkeun cing teh arek wajid cenah isuk di daharna ge jam 8 berang bari jeung cai ente Allah mangka geus diomong-omong lamun eueuh teu omongeun cing teh bade bapa bolu karasa cing teh rek nu masagi rek nu buleut wah duanana we cing teh arek ranginang kolontong nu kada itu parer ai hajat masih komplit we tadi nah hamburan hajat lain nyindiran sakadar ngingetan wangsul ti dieu teh kuring teh waluh alam jam sabaraha hari ibu beres ti dieu meureun milu Jumatan terus kaparken kan si Abil kawin Abil jat nikah da abdi ka ditu beres ti ditu ka Cipinang ti Cipinang ka Cilin sok teguh rek jam sabaraha di wangsul bisa jadi meureun kana jam 12 peuting pun bapa matara kulem cicing we na kursi cing teh panah haleun gerak kulem cenah hariwang nungguan maneh nah cing teh da abdi mah bager mah keun dipika hariwang kolot mah kanu bager hariwang ku bageurna kanu baong hariwang ku baongna akur jeung ibu Pak lewas pun bapa kana mobil mukaan mobil teh sabaraha panggung tadi 4 nah dus ngan 3 tinggalin hiji sayang boro-boro ibu abdi ge hayang seuri saking kunyaah ka indung saking kunyaah ka bapak sabab eling kolot mah wani lapar demi anak ridho teu jajan demi anak ridho sangsara demi na ari kikian modal saha da budak disunatan macan boga modal naon-naon ukur modal kahayang jeung modal bebengok si eta pan kolot nah dudungdang dulu riungkeun bisi maraneh keur boga duit budak geus nyekelan peso hayang disunatan hariwang lamun neuteuk sorangan breg pan ngariung rek nabuh naon dangdut tabeuh pan pangaosana deuk saha nana gerhana ulem pan son sistemna deuk mana ieu sabaraha puluh jutaan Pak poe ieu aya hiburan ibu tuh geus sabaraha puluh jutaan mata ibu mah babaraha katakan seuri teh dan nu hajat memesem saeutik atuh da abdi psikologisna apa nu hajat teh loba duitna tapi naha teh seuri jiga ibu kieu pan ibu barak atak padahal ibu teh pan teu boga duit tapi naha ieu kuat bahagia kieu har dangdut tinggal lalajo ustad tinggal ngadenge sound system tinggal neuleu naon jadi pikiran nu hajat loba duitna poe ieu geus loba bayareunana matak teh saban-saban jalma boga duit senang dirina teu saban-saban jalma teu boga duit rungsing dirina jadi nu diteangan naon atuh loba duit bari senang hate nya ari ibu mah kan bae geus teu boga duit mah kagok takdir lah kareka ingetan meureun aduh teu kuat kabesekan entong sok perhatian teuing geus kolot perhatian perhatian ibu mah lain ka urang keur salaki ieu mah batuk saeutik teu Pak Ustad coba salaki batuk saeutik kokot tak sorangan moal ngagugu mau kejung teu lah nya lamun budak parawan mah eudek ngagugu ai ku nini mah teu lah kumaha lamun ke baper nya hayangeun ka urang horoream teuing budak soleh teh budak nu surti ngarti kana jasa indung bapak kuring bisa sarupa kieu da lain ladang sakola lain ladang pesantren lain karena alus lain karena pinter 100% kuring mutlak sadar aya doa indung nyurucud tengah peuting ngadoakeun awak kuring pun lanceuk paaan bisa sarupa ayeuna kuring yakin aya doa indung bapak tengah peuting ngadoakeun ka dirina
Pak Kades, kuring yakin jadi kades lain karena hebat dirina, lain karena pintar dirina, lain karena alus dirina, tapi aya doa inung bapak nyuruh cai panon ngadoakeun kanu jadi anakna. Doa inung moal pernah aya sekat, doa inung jeung bapak moal pernah aya jarak. Matak budak nu hade lain kudu minta doa ka kabogoh. Doakeun ya aku ulang tahun nanti. Minta doa mah ka inung. Kumaha atuh inung bapak geus eueuh? Sok kumaha? Nalika inung eueuh bapak eueuh, ibu pasti ngarasa sangsara geuning hirup. Boga harta eueuh guna, boga imah gedong eueuh nu ungah, boga sawah lega teu katempo. Hate ukur nyeri hayang tepung jeung kolot, bari kolot geus rup ku padung rap ku lemah katuruban taneuh beureum, kajen ngoceak maratan jagat ngajerit maratan langit, ukur tutungul anu ngajentul di luhur kubur. Matak lamun deuk hade ka kolot, ayeuna mungpang mengpeungkeun araya, ibu baheula keur leutik minta duit ka kolot, kolot teu mere kunaon? Karasa ku ibu, nalika hayang mere duit ka anak, ibu eueuh tah ku kolot urang teu mere ka urang teh ku eueuh. Tapi kolot tara pernah jujur nyebutkeun eueuh, doakeun emak sing aya milik. Hartina teh keur eueuh teh. Ayeuna ibu geus sadar boga duit, anterkeun jeung duit ibu ka kolot jug anterkeun. Ibu yakin bakal ceurik, kunaon ceurik? Kolotna geus eueuh, rup ku padung rap ku lemah katuruban taneuh beureum, kajeun ngoceak maratan jagat ngajerit maratan langit, ukur tutungul anu ngajentul di luhur kubur. Duit kajeun sagepok tapi anu geus eueuh arti. Baju hararade bikeun sarenkeun ka kolot, bari kolot geus diboehan eueuh arti Pak. Mata kampura anak kudu ngarti kana kahayang inung, anak kudu ngarti kana kahayang bapak teh. Ayeuna nalika inung bapak keur aya engke mah geus eueuh mah duit lapur, imah gedong ge teu ngaruh, sawah lega ge teu katempo. Tah. Tuh, pan asup kana jantung ceramah kieu nya. Mata wayahna bubar ti dieu teh bisi aya ucapan urang nganyerikeun kolot, sujud. Kakolot teh mah hampura bieu teh parantos pangaosan gitu jeung nana gerhana gitu. Abdi teh geuning anak emak loba dosa jeung doraka, egois diri abdi teu leuletik diongklet-ongklet ti bubudak dipupunak nepi ka zaman kiwari, nepi ka zaman geus gede kieu masih keneh teu ngarti kana pangabutuh kolot. Hampura abdi kitu teh nya. Kumaha lamun geus eueuh? Tilu nu kudu dilakukeun nalika inung bapak geus eueuh. Hiji, doakeun. Dua, tuturkeun. Tilu, atasna makeun. Ngan tilu-tilu na kawajiban urang kanu geus eueuh. Hiji, doakeun. Dua, tuturkeun. Tilu, atasna makeun. Kade kudu ngarti ya. Lamun teu ngarti bahaya. Aya bahasa nuturkeun mah, tuturkeun. Oh, melu dikubur gitu. Doakeun. Tuturkeun, artina tuturkeun teh kenang masa lalu ibu keur leutik, naon nu dipigawe ku inung urang, naon nu dipigawe ku bapak urang, tuluykeun ku anak-anakna. Tah eta bahasana tuturkeun. Oh, inung urang teh sok pangaosan ka masjid anu sok mawa duit sagede kitu, tanya ka PDKM. PDKM pun biang sok pangaosan sok masihan naon? Amplop sabaraha? 100, tuluykeun. 2000. Nah, ari ibu teh eling. Ari kolot mere 100, ibu merek 2.000 kana koropak celing gitu. Heuh teu nanaon, teu nanaon. Sakitu ge lumayan. Aing mah jamaah urang nepi ka seureun wae hirup teh. Doakeun, tuturkeun, katilu atasna ibu teh boga harta rada loba, samemeh urang barang bere ka batur teh alangkah alus lamun urang ngaatasnamakeun kolot. Mencit domba bagikeun ka tatangga, ti saha ieu? Ti almarhum. Tuh, kitu atuh budak soleh mah. Lain ieu mah perebut warisan teh. Yeunung bapa eueuh durder adi lancuk parasea marebut kuan warisan. Teu sadar keur naon harta dipaseakeun bari maot ditinggalkeun. Nah, jarempe. Sedih heula. Bener urang dieu anjing. Pika geregeteun jamaah teh. Maka jeung aya bahasa sedih heula. Jadi ayeuna deuk seserian deui gitu. La ilaha illallah. Sabodo kumaha ibu lah. Tuh. Jadi budak nu saleh teh birrul walidain nu alus ka indung bapa.
Bahkan Allah ge boga ancaman Pak, salat ditolak, zakat ditolak, saum ditolak, ibadah ditolak, kajian tahajud unggal peuting, kajian sedekah beak miliaran, kajian ka masjid lakat, salatna anger, hampura ditolak sapajodogan pahalana ku Gusti Allah. Kunaon sababna? Ditilep-tilep ladang salatna, tilep-tilep ladang zakatna, dibabetkeun kana beungeutna. Lebok pahala salat anjeun teu ditarima ku kami. Urang nanya, nah Gusti mah kejeng teu ditampa, aya inung bapa nyuruh jud cai panon ku ucapan maneh. Di mana sumberna? Ridallahu fi ridho walidain, wasutullahi fi sutil walidain. Ridho Allah gumantung ridona inung bapa, murkana Allah gumantung murkana inung bapa. Kajian salat, kajian zakat, kajian saum, kajian ibadah haji, kolot nyurucur cai panon nyeri hate ku ucap tekad jeung lampah, salat nu mana nu keur dipigawe. Tuh geus jempe deui, sedih deui. Hah? Isin ku diri sendiri. Oh sedih deui. Tisu. Mustamid, ampun ka urang teh pajigan nu akrab kieu. Ibu teh kenal. Oh, kenal di mana? Oh, na TikTok. Bayar aku mah ibu. Asli ibu. Salat ditolak, zakat ditolak, saum ditolak, ibadah ditolak. Sapanjang aya inung bapa nyeri hate ku bibir, ku ucapan, ku tingkah, ku buatan. Matak eueuh deui gerbangna surga teh lain di akhirat, di dunya. Gerbangna surga teh lain di akhirat, di dunya saha eta? Indung asli ibu. Dua gerbangna surga keur ibu saha? Salaki. Nah, dengekeun. Mun geus eueuh inung jeung bapa aya keneh gerbang nu kadua ka surga saha? Hah? Engke nu katilu atuh entong mentas ka ditu atuh. Salaki. Sehingga pamajikan anu patuh ka salaki, taat ka salaki itu teh geus muka kunci surga Pak, gaganti inung jeung bapa. Matak ibu teh sing baralay ka salaki teh teuing. Dibere saeutik tampa, dibere gede nuhunkeun. Ieu mah pelebah gede nuhun ai pelebah saeutik being mah hingana. Tong sok nganyerikeun. Nu usaha saha? Nu ngesang, nu ripuh. Nah, ripuh. Nu ngesang salaki, nu ripuh tah kuring. Nu ceramah kuring. Nu menang duit kuring. Coba lamun geus boga pamajikan. Nu nyokot asa ku ngeunah bebangok si eta. Teu capek, teu lungse, teu ripuh. Dalam lain ibadah pernikahan teh hoream. Nu ngeunahna ieu. Matak tugas ibu mengan hiji patuh ka salaki, dangdan keur salaki, ngagugu kasa sakitu-kitu da tah gerbang sawarga teh eta. Bisi ibu ate apal sawarga keun akhirat mah da Allah nyieun. Ayeuna we rasakeun rumah tangga nyieun sawarga, silih hargaan jeung salaki, silih hormat jeung pamajikan, nikmat teh jongjon teh salaki sumanget gawe, pamajikan ngajaga kepercayaan. Bener Bu? Coba lamun pamajikan teu bisa ngajaga kepercayaan salaki usaha balik ka imah eueuh caritana arisan ayeuna kudu narangtung KTP jeung kakak dibikeun tuluy janji aku bersumpah dan berjanji. Nah seri nah ongko aya ka salaki ngomong arisan aya ternyata geuning ngariung limaan kudu 5 kelompokna teh bikeun kak bikeun kakak jeung KTP tuluy dipingpin geuning ku barudak ABG nu bawa motor Beat. Aku bersumpah dan berjanji tina 5an lamun hiji teu kabayar nu 4 kudu tanggung renteng kanu hiji. Ibu naros naha apalan pernah ngeclok paingan. Aduh ampun sing jujur ka salaki teh apan hayang boga budak soleh teh prosesna indung jeung bapa. Indung bapa wajib mere contoh anak sebagai saksi. Budak soleh teh nu hade ka indung bapa. Indung bapa geus eueuh hampura ibu masih kene boga lawang nu kadua saha eta caroge. Nu katilu aya deui lawang Pak dulur. Matak mun disimpulkeun ku kuring nu soleh teh alus ka indung bapa, alus ka salaki, alus jeung sakitu geussan.